Nyebat naon namanya teh? Maneh? Nyebat naon? Maneh? Nyebat naon? Mun jadi maneh gitu kan? Nyebat naon? Nya maneh kasih ya. Nyebat naon? Maneh. Susis, oh susis. Hei, Sosis make jagung. sosis ada matu teh. Ya, lain sosis eta mah lagu Sule. Hah? Lagu Sule eta mah anu bogana. Bogana. Lamun eta nyanyi kahlina. Oh, dawuh Pancesulana ge. Aya. Oh, Aya. ih bleku. Si Sule teh keur boga penyakit burut. Jadi hese terjadi datangna cicing di imah. Ulah gitu eta teh babaturan maneh. Tapi bener kita Hang. Si Sule ayeuna jadi artis papan atas teh. Bener. Ayeuna artis anu pangmahalna. Oh. Heeh. Tapi aing mah nyaho keur leutikna. Oh, baheulana kumaha kitu? Mana nyaho keur leutikna? Aing mana apa Sule? Sule. Oh, ngaran. Hartina Sule naon? Ngaran Sule ngaran. Lain. Naon eta? Aya hartina teh. Naon? Aya sejarahna. Sejarah. Sule teh nyaeta hartina teh susut leho. Oh, nya. Sule, susut teh. Berarti baheulana teh eta nongtot lehonya. Heeh. Baheulana teh, yo lehona teh lol kayaknya tah. Di susut ku leungeun. Berat barabat kita. Nepi ka ngerak dina pipi teh. Kemamun panggil jeung uing jeung si Sule, he si nongtot leho. Kitu kono. He si nongtot leho. Oh, si nongtot bool. Oh, nya lamun panggil Ayo nyaho. Ucapaning ayeuna teh keur burut cenah teh. Ai burut manteu ngan kitu hungku, ai baheula, ieu mah baheula. Naonna? Sule teh. Cara lagi nyaho entis. Entis. Entis sutisna. Entis. Entis. Heeh. Entis. Ayeuna wah baheula mah tukang keretek. Hah? Tukang keretek. Tukang keretek. Kusir keretek. Tukang baso. Aduh. Si Sule teh nyaho. Alah, aing mun panggil engke panggil jeung si Sule kitu. Ning nong deh. Nah ning nong. Apaanan eta? Baheula yeuna keretek mah ning nong. Ketoprak. Ning nong. Lamun tukang baso kumaha tukang baso? Baso. Ye, baso. Baso tak. Man rada gede. Rada gede. Do. Dodo mah bapakna beleguk teh. Oh, bener. Ayeuna. Wah. Kalau mah nyaho nongtot leho, calu diborok. Jeung pegang. Begung. Nih. Kurang giji. Kurang gigi jeung. Heula tara dahar. Ngamen. Ngamen. Atur nuhun. Benar ya. Atur nuhun. Naon. Atur nuhun. Naon. Bukan aing apa nyahoon. Aing teh baheulana si Sule teh pan nyaho sejarahna. Lain. Hah? Oh, itu nuhun. Naon sia Lain Ye. Tuh, aing matu itu Naon aing mah ohang. Itu gebrokan. Heeh. Lain kasihnya. Aisyah naon? Itu ada segitu. Heuh nyaho si Sule teh kitu keleutikna. Lain. Susut leho. Lain teh. Aduh, aing euy. Nyaho aya susut leho si Sule teh. Nah, tapi itu teh. Belah mana? Tidak tuh. Heeh nyaho aing ge. Sahabat. Hah? Si Sule. Susut leho teh jelema. Oh, betul. Nampak wani didinya. Goblok. Wani. Naon? Urang mah teh sieun didinya mah da. Naon awi kieu huntu hiji eueuh sieun. Kumis ngan sencret cika dikotok. Naon maksudna? Aku goreng urang. Lah, ieu meninggal goreng ieu mah baheula gitu. Baheula lain dulu, lain sekarang. Bisulna hulu, pucat nataran. Naon mana teh? Tapi lain naon.
Ieu mah geus baheula kitu. Mana buledug deui ka aing teh seperti naon? Didinya wani. Naon kitu? Wani didinya ka di dieu. Wani. Yo wani cenah sok. Aisyah kan leutik goblok. Itu layanan Sule. Hei, Sok. Si buru udah gede tuh, kali segera tanaka. Teu wani. Tuh wani. Satu wani. Moal wani. Wani mana sok? Hah, benar. Ayo tuturkan. Emang aing wani kitu. Ayo. Jeung ieu wani. Jeung eta epot. Ieu mah. Eles siapa nih aku? Dadang suaya mah. Salah ngaran belegu, dodong suada-suaya. Dadan Sunanan Sumanto. Paman jeung ieu mah teu wani. Dadang eta leungeun masih keneh buntet. Lain Naon buntet. sih kana leungeun? Lain buntet. Naon? Hah, petan. Lah punten sedap. Amang. Awas. Awas dek renang. Renang belegu kita. Oh jelema hungkul. Lain. Bukan teh kolam. Dianggap cumi-cumi ya sia. Si Sule Cek, lek, lamun itu jelema cumi-cumi ieu naon kira-kira? Wah, ieu mah sepat buruk. Sepat buruk. Puntennya rada mules ya tuh. Lain pacilingan Aisyah. Dasar siapa kalakuan di pipiran Imasia dipake. Kan bae da urang mah urang kampung. Hah? Teu naon da pada tuh urang lamun di sawah kitu. Urang kampung. Heeh. Ih, meuni kitu sia mah wah. Nah, di mana? Oh, Orang kampung tapi aing mah beungeut kota. Mana orang kota beungeut kampung sia mah. Orang kota. Eta. Oh, bener situ. Urang kota wing mah. Mana mah hiji-hijina jelema nu jarang ka dokter gigi. Nah, Sok rek masang behel hese sia eta mah. Ngaitkeun di mana coba? Gorowang kitu. Naik motor dibonceng ku abdi ibu. Ngeput jongan. Naon nah begitu. Wih, isora naon sugan teh rempot. Tempo si pohang geuning. Sadahatong nya. Heeh. Sadahatong. Eta mah Japati. Oh, manuk segala datang. Tapi kan ka Garuda nu keur cicing datang. Punten ieu nu lalajo dihandap heula. Tekenging naik ya khususan tos dibayar kudu hajat. Jadi nu lalajo tekenging naik ka luhurnya punten. Ya, Lu ai mana teh nyawa eta sa? jelema. Heuh nyawa aing jelema. Aduh Gusti nu Agung. Belegu. Nah, jeung belegu Eta mah disinggahkeun. nu lalajo nu tinggal di bajona ge bodas. Nu lalajo. Terus ieu dalang ge bodas teh teh lalajo. Oh, tapi kan lalajo di Cipohang. Pot. Pak Ama, Pak, mangga. Kira-kira ya nu butuh suuk eueuh. Belegu. Lah itu kan suuk belegu. Karena urang teu make kacamata ada burem nya panona. Ieu ai mana teh nyawa eta? Saha? Abi ka ieu. Ai di sini teh jauh ciga pen bangun ai. Lain, saha eta teh pejabat. Pejabat? Heeh. Oh, maunya ya pejabat diuk gitu. Justru eta pejabat di musuh diuk jeung rakyat. Oh gitu? Heeh. Cing nilainya caketan. Bot, Naon? kurang balik teh heula nya. Nah, Heeh, bener nih. eta teh Bapak Haji Dedi Mulyadi teh eta. Pak. Mangga, Pak. Damang Sule. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, nama Pak. Wah. Aduh. Geningannya anak nu gelo. Mohon nu gelo, Pak. Aduh, alhamdulillah. Ieu nu gelo, ieu nu edan. Bapak Haji Dedi Mulyadi. Anya, Heeh. mana Dedi? Belum. Allahu Akbar. Nyebat naon namanya teh? Mana? Nyebat naon? Mana? Nyebat naon? Mun Dedi mana gitu kan? Nyebat naon? Nya mana kasia? Nyebat naon? Mana sia? Nyebat naon? Mana sia? Benih saya pisan. Saya kumaha, Bapak? Apaan sia teh kasar, Pak kumaha? Bubuk siapa? Abat kieu ge mana teh? Suanda. Atuh dan nyari kitu kan tuh. Etika kudu dijaga. Mun mah mana kitu wae sama wa.
Ay mana dahar tespong mani bau bawang. Banyak tespong itu jadi bawang gimana? Aduh, meni saya kalakuan. Saya kumaha apa ya suasia saya? Saya pisan pagi teh anggota rombongan kesenian. Anggota rombongan. Mun kesenian. pimpinanana. Rombongan nek apa? kamu ngalpoe. Honor ti kuring, ye narima na. Ya. Ayeuna geus wae nyebut sia ka pimpinanana hade. Hadena kumaha? Cing cirining pimpinanana geus bisa naikeun harkat derajat masyarakat. Kami tahun si Titis. Si Titis Seri sia. enak. Kunga manggung jeung sia ini kedukeun wae kana mik enak. Mana mau kau dahar kado tapi bau lahang. Dengekeun. Ieu pimpinan. Pimpinan. Ieu anggota. Honor ti dieu. Ieu narima. Alhamdulillah. Heeh. Didinya anggota kuring. Heeh. Kan sia teu mikir. Kamu ini apa maksudnya? Tidak mikir. Kamu itu tidak punya utek tahu? Ini kamu mau begitu saja kepada Teu aku. mikir maneh. Teu mikir teu ngukur ka kujur. Para bah mana? Heeh. Aing nu mere duit sia nu narima. Ari aing pamajikan hiji sia mah 5 kali kawin. Aduh, setek itu. Kau telah hebat. Naon saya ngomong naon sia? Apa-apa, aku satu saja. Aku takut sama istri. Kamu mau wanian sia. Ada orang atau orang mah hiji we. Rek dua ke diontro. Nah. Orang mah apa cari tanah teu wani ngomong kosek. Dia mah wani. Ieu teh lembur aing goblok setek. Pohona. Teu kenging kitu. Teu kenging nuding ka batur diontrok. Teu kenging. Nya, teu kenging sakali-kali deui nya. Teu kenging. Tong disebutkan di antara memang geuseng geus sekali. Eta mah lain diontrok, Pak. Naon? Silaturahmi. Tali kolot sareng barang. Mantap ke nanaon ge aya ilmu ilmu kenang bagian tukang kenang ilmu nyandung mah guguruna ulah kasule kao atuh Aing teh sia naon ya nih. Penyiluan. Urang mah teu wani nyebut anjing mana mah wani. Tadi mah anjing lain anjing. Oh, Anjing mah kasar. Anjing. oh anjing Karena kasar apa, anjing hayang kasar lemeskeun ku maneh Diamplas yeuh. Karunya tuh. Anjing diamplas. Belagung. baingankeun dalam dadan bukan main di lemurna tinggal panaya karena dibawa kabeh Lain panayagan, pamajikan panayagan, Pak. Keluarga di sana Pak Gumargi ya urang main. Jadi kasak seni ayeuna. kasak seni dengekeun Nah, Pak, bedana panggung di Lembang ini dia. Di Lembang pinuh ku gantungan, dia pinuh ku mangane. Panjang di mah panggung. diajar ya nya ngabejaan seniman teh loba barangsa kakolotnakeun akibat keur loba panggungan awun tah dihamur-hamur ngabelaan kanyut tuh. tuh keur populer ditata manajemenna diatur rezekina nyaah ka pamajikanana terus hebat maneh. Mohon maaf, Bapak, kanyut itu apa ya? Aduh, ya kanyut jadi sebangsa ya sebangsa itu adalah sebangsa yang amburayot gitu loh. Ya kan bentuknya itu seperti itu kanyut. Bener lain heureuy. Yang aku tahu mah kanyut kunang, aku tahu. Kalau kanyut yang lain aku nggak tahu. Nah, ari kanyut teh bentukna kumaha jelaskeun. Jadi begini ya. Aku kalau kanyut doma tahu. Ini kanyut yang mana dulu? Beraku kuaing kudu ditolol. Gak bisa teh. Tuh mikir siapa? Biar jelas. Aduh. Supaya tidak ada pembodohan publik. Pembodohan publik tapi aduh. Masa ditolol-tololin? Aduh jangan Awas, begitu dong. kamu menerjemahkan kanyut harus tepat.
Iya. Kalau salah jelas, bisa menafsirkannya, salah menerjemahkannya, nanti ada penistaan terhadap kanjut. Masalah tafsir ya masalahnya barudak guru jelas. Kanjut teh. Ya masalah tafsir barudak letik guru jelas supaya barudak oge paham. Bahasa Sundana jelas. Ya. Kanjut kunaon disebut kanjut kasar. Naon? Jelaskeun kumaneh. Kusabab lamun barudak ngadengi nu teu jelas teu puguh barudak mah gampang nangkep. Ngomong gancang, Supaya maneh apal. gancang ngomong. Yen barudak di dieu mah panarinter kabeh. Ngomongnya eleku seniman Bekasi. Sok ngomong nu bener. Ngomong. Kanjut naon anu bakal dijelaskeun ku maneh? Tah di ayeuna. Sok, nu jelas, nu jelas. Nu jelas. Diuk. Erek diuk kumaha Dah da ningali buat renyekieun tai kanjut. Sok ada pengkeran sok. Taya lo ye sok. Karunya itu kolot. Tuh, gitu. Ah, calik dah. Sok sakedap deui bade deureuk ku ohang. Sok, jelaskeun. Jadi ai kanjut teh bangsa ning anu ngaburayot. Aing nu ngaburayot teh. Kanjut sabab nya kitu bentukna. Kanjut teh barang anu ngaburayot. Kunaon disebut kanjut? Eta mah sabab siga kanjut. Nu jelas atuh ngajelaskeun teh. Siga tuh. Jadi kanjut teh sok nimbulkeun naon? Balukar tinu kanjut naon masalah nu kajadian? Lamun tinu kanjut bakal loba nu kajadian. Naon? Di antarana. Heeh. Di antarana lamun ieu nanti si awewe Naon si awewe? si awewe anu sok pak pelenung Nah, jadi awewe nu teh masalah naon jeung kanjut? heeh pak pelenung teh bakal jadi budak kulantaran aya kanjut. Lain eta atuh. Nu dijelaskeun teh bahasa Sunda. Panaya istilah naon pot? Kanjut kuna wadah duit. Kanjutna punuk. Kanjutna punuk sieunna nya pot. Kanjut tataran, wanian, Eraan tapi kadang-kadang wanita jelema. Itu. wanian ngalair kanjut Heeh, maneh eta mah. nya aing mah wanian di tiga sia